Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan mitra tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang ngadongeng deui mitra neraskeun hanca garapan anu katuna carios kalayan judul Si Bujil. Dongeng anu dikarang ku Ki Leuksa kalayan diropea deui sareng didongengkeun deui ku Mang Barna. Urang neraskeun hanca nu katuna waktos dinten kamari. Sok kaparayun sadayana. Mitra kaum dangu hanca nu katuna waktos dinten kamari teh breh kacipta dina hiji mangsa si bujil bakal mulang ka imah bajuna anyar, calana anyar, sakuna markis ku duit, isukna tuluy balanya ka kota. Bagja mun bisa kitu teh. Poe moncorong di tebeh wetan, cahyana sumiratnya angan buana. Langit lenglang daya aling-aling hawa seger matak betah. Pemandangan brubreh mata kuas, manuk recet disarada patemalan jeung baturna. Harita teh di jalan raya Wado Sumedang. Aya mobil nyemprung maju ngulon, muatan pinuh supir jongjon ngamudi, panumpangna loba anu nunutan, kenek muntang kana panto, mun parang aya jelema ngajanteng di sisi jalan, sok cengkat bari curing hak. Medang, cenah, padahal geus eueuh keur nempatkeunana. Manehna sorangan nangkel. Situ raja geus kaliwat, mobil terus maju luak leok dina pengkolan. Sakapeung direm sekaligus kadenge sora anu nyekit. Nunutan teh nepi ka nyaring. Naon ieu teh? Cek salah saurang. Biasa kagok meureun, cek baturna. Mobil terus maju deui, supirna teu riuk-riuk. Nya dina eta mobil aya dua lalaki nyarande dina jok tukang. Kita tadi jarempe bae kawas teu boga picaritaeun. Barang geus nyorang tanyakan batu nunggul, nongora teh Noel, Mang, kumaha teh tujuan urang teh yeuh? Arek langsung ka Bandung atawa kumaha yeuh? Pokna bangunan anu cangcaya keneh, can boga cacakalan. Hari mana atunya heueuh rek ka mana deui? Aban tujuanna oge rek ka Bandung. Tenang we ku Mamang. Temal anu geus kolot nu taya lian, iwati Mang Dasma. Lega di kota Bandung teh Mang. Ish, atunya lega. Ari kitu can nyahonya. Mata kakara ngadenge ngaranna. Ka Bandung macan nyaho kuring teh. Mun Sumedang mangeus malah mineng. Cek si Bujil mimiti ngajak ngobrol tama kesel. Mumada kudu daek liar. Ulah kurung batok teuing jang. Moal boga pengalaman. Tah ieu mah urang mimitian.
ujang kudunya tata cara kehidupan urang kota nu hadena pulungan terapkeun di desa nu gorengna mah ulah geus dibaretoh yang ka kota teh mang ngan sok ngobrol jeung Pak RT jeung Pala B magarkeun teh ulah sok hayang ka kota dan nyiar kahirupan mah di desa ge teu kurang-kurang cenah jeung tibatan ngapru ka kota mah geus we usaha sing bener di kampung hayang naon kariprak kari ngajalankeun sabab di kota mah sagala hese kudu gede modal loba duit kurang-kurang nama matak kagiles kaseret zaman itu cenah cek si bujil bari pepeta bener eta pikiran teh da heueuh rek naon atuh ka kota da pagawean maloba keneh di kampung tapi sakalieun mang mah asana mending di kota usaha deh asal ulah matuh salilana we sarta ulah poho kalmur itu ari pikiran mang mah tapi teuing ari pamikiran batur mah kan urusan eta mah kumaha masing-masing na we nyemangnya tapi kumaha pilampaheun urang ieu mang nah mending gawe di pabrik atau mending kula-kuli atau dagang yo geus di kota mah jang ulah loba ting bala pilih ulah loba kahayang jeung cita-cita bisi kalangsu urang jalankeun naon rupa nu jadi milik urang asa jadi duit ulah sotenan ngajalankeun anu teu bener ngagarong ngarampok ngabangsat anu kitu mah ulah nu penting mah tujuan urang teh usaha neangan ge payah anu halal keur nyumponan pangabutuh di rumah tangga rek di pabrik hayu rek kuli hayu pokona mah asal aya hasilna we pikeun mang mah kuring mah hayang jadi konektor lah wah ujang mah kamana wae si atuh kudu boga pangabisa kudu boga pangalaman da teu gampang digawe teh ayeuna mah leuleutikkan we heula tah kana naon kira-kira mang nya kumaha engke we atuh urang Minang Saraya ka babaturan mang segala ya keneh gitu oge da bari mah di Cigereleng apaan nya moga-moga we sing hasilnya mangnya amin cek Mang Dasma mobil terus maju sora mesin ngagerung nununutan tambah adibra ting lalenggut tidinya mah geus teu eureun deui mobil teh sabab muatan eueuh tambahna nu turun eueuh di kabeh rek ka kota nya akhirna tapi kanu dijugjug ka kota Sumedang reg mobil eureun rob tukang beca ngaronom neangan muatan panumpang jerat jerut tarurun terus ting laleos nurutkeun tujuan masing-masing Mang Dasma jeung si Buncir teu kana beca ngirit ongkos cenah laleumpang we mapai trotoar bari ngobrol teu karasa ari bari ngobrol mah nyaho-nyaho geus tepi ka jalan raya regeureun nangtung handapeun tangkal mahoni megat beus nu ka Bandung gin tuh mang beus tuh mang cek si Bujil nunjuk kana mobil gede nu nyewuk ti kaler ka kidul truk eta mah aduh oh truknya gitu teh si Bujil colohok tekung silila jebul beus ku Mang Dasma dipegat curugna meni ngacir Bandung cenah reg beus teh eureun gajreng kenekna turun mapagkeun Mang Dasma jeung si Bujil kalacat duanana unggah geuleuyeung beus maju deui Mang Dasma jeung si Bujil alus milik beus teu pati pinuh bisa milih tempat diuk gek diuk merenah bisa ngareneng duaan beus terus maju konektor gogorowokan bari ngacung Bandung cenah bari muntang beus maju lalauna
bus geus kaluar ti kota Sumedang. Bus teh majuna tarik pungka pengkol. Sorana ngagerung ari si bujil gawena teh alak ilik we kakenca kakatuhu. Sakapeung ngalieu ka tukang. Kakara harita manehna mah ngalaman tumpak bus. Kunaon teu daek cicing. Gede bus teh nyamangnya, tapi supir rangan hiji. Uyuhan kabawaeun. Ari si dusun, sok mana wae nyarita teh. Piraku kudu dua supir mah, cir. Meureun moal bener majuna ge nya hiji we supir mah. Tapi pan gede mang, kabawaeun geuning. Dan gede tanagana mah lain supir. Tapi mesin, heueuh nya. Hebat euy. Urang mareuli beus we atuh mang. Ngarah tereh loba meunang duitna. Tuh geuning, nemu pul duitna mun geus meunang sagepok. Ceuk si bujil bari nunjuk ka konektur anu keur narikan ongkosna. Gandeng awas bodor wae ngomong teh. Meuli beus mah kudu jelema gede atuh. Pandar urang mah meuli gilindingna wungkul ge. Wah, moal kaduga. Cek Mang Dasma bari nyerenge. Gigireun si bujil aya awewe geulis ngora keneh. Nyerenge ngadenge omongan si bujil teh. Ari urang kumaha tuh? Kana naon usaha teh kitu mang? Eta geus pokdei wae. Cik sabar atuh, Jil. Kumaha milik we pokona mah ayeuna init ka Bandung. Urang neangan pausahaan, urang neangan pakulian. Cek Mang Dasma rada-rada jengkel. Nya, moga-moga we sing hasil. Ngarah si oneh teu ngomong wae lah. Mun geus boga usaha mah balik teh bakal markis mawa duit. Moal teu nyembah tagera si oneh teh tah. Cek si bujil teu euleum-euleum ngomongna teh. Panumpang sejen tibangting lalieu. Teu yeuh mirosea. Bageus atuh era ka mana wae ngomong teh. Cek Mang Dasma ngahuit. Beus majuna lalaunan ayeuna mah. Mana horeng keur nyorang cadas pangeran. Nu kaparengan rada ngantai mobil teh. Teu bisa gagabah. Bisi ti guling. Sora mesin ngagerung beus majuna rada alon. Panumpang jempe eueuh nu ngobrol. Malah si bujil ge cicing. Panona rara tereret ka kenca jeung kakatuhu. Hatena rada gegebegan. Komo barang ret ka kenca nenyo jungkrang, maninang tawing. Bulu punukna muringkak, ret ka Mang Dasma. Iya teh di mana, Mang? Tah ieu teh cadas pangeran teh ieu. Alah, geuning pangeran bogaeun cadas. Duh, eta mah ni murah we segitu. Sok aya nu ti guling, Mang. Si bujil panasaran. Iya. Malah kungsi aya truk ti guling untung we nyangsang. Kana tangkal kai. Lamun teu nyangsang mah pasti parat ka dasar jungkrang. Aduh, hebatnya. Cek si bujil bari kumacerek. Kituna teh harewos bojong. Ari ujang naon hebatna ari taun teh. Eta truk hebat bisa nyangsang. Supirna jago meureunnya. Lain jago tapi kebeneran we keur saning pangeran. Nya gitunya. Tapi naon sababna ieu cadas disebut pangeran? Kumaha mimitina tah? Sing bener atuh ngomongna. Harna kudu kumaha? Naon sababna ieu tempat disebut cadas pangeran? Tak kitu nanyana atuh ngarah ka harti. Nya heueuh, maksud kuring ge kitu. Dengekeun Jil. Kumang rek diterangkeun lalakona riwayatna atawa sasagalana. Nya sok lah tamah tunu Mang. Si bujil nyarane panona melong ka Mang Dasma. Baheula basa Walanda mimiti hanyat ka Nusa Jawa. Maranehna resepeun pisan ka ieu tempat teh. Sabab subur sagala aya. Akhirna nu tadina nyebutkeun rek dagang deh
nyata nama ngajajah. Zaman Tuan Mas Galak alias Danles nyeun jalan ti Anyer nepi ka Banyuwangi. Licik deui nu digawekeun teh rakyat leutik, tapi kaloba korban jiwa. Barang tepi ka dieu yeuh pagawean maneg. Gila pisan majuna sabab nu ditugar teh lain taneuh, tapi batu cadas anu teuas. Kadurug-durug gawir anu nang tawing. Pantes we lagi dah alat-alatna basa ajan. Terus kumaha Mang? Tah Tuan Mas Galak dan les teh benu. Terus aya bewara yen rek ngontrol langsung ka dieu. Tah di Sumedang nu jadi bupati teh Pangeran Kornel. Teu sieuneun jeung teu tega ningal rakyat dipaksa kudu nyieun jalan anu pohara beratna. Anjeunna nekat saja ngabela rakyat. Lain bahakana timalan ngan moal ngantep rakyat sina balangsak akibat ku gawe berat. Tabarang jual Tuan Mas Galak dan les datang ngajak kasalaman. Ditarimana teh ku panangan kenca. Ari nu katuhunya kal keris. Tah didinya si Danles teh bengong. Kaget nenyo pamolah bupati gitu. Nya akhirna mah jadi leuleuy. Teu kungsi aya kaributan nu kasaor Galak teh harita mah lempes. Nya didinya Pangeran Kornel bisa gunem catur ngebrehkeun eusi manahna tina perkara manegna nyieun jalan. Diterangkeun ku anjeunna yen manegna teh lain ku teu dipigawe, tapi ku sabab berat teuing pagaweanana. Tungtungna kahartieun ku Tuan Mas Galak teh nya diputuskeun yen di dieu rek dipigawe ku walana bagian seni. Rakyat mah ngabantu sakadugana. Tapi karengsena jalan di harita kakocap. Ieu tempat teh neulah jadi cadas pangeran. Keur pangeling-eling kana wawanen Pangeran Kornel anu teu neungludeung ngabela rakyat. Tapi kawantun ngalawan kawalana nu kasohor Galak. Nyadalah tapi ka ayeuna. Itu dah nu kadenge ku Mang mah. Hampura we mun kurang berenah teh. Cek Mang Dasma bari ngareret ka si Bujil. Oh gitu. Tapi aneh. Nah urang walana aya anu ngaran Mas Galak. Nya eueuh eta mah sesebutan urang dieu. Kahiji dume jelemana Galak, kadua ledah sunah hese nyebutkeun ngaran-ngaran urang ditu. Babejana panjang ngaranna mangan sok aya nyebut Tuar Marsekal atawa naon lah. Oh deui pokona mah kadenge aku urang Sunda zaman harita Mas Galak we cenah diluyukeun jeung sikepna anu memang galak. Gitu dah. Oh gitu. Hebatnya. Si Bujil alak ilik. Sedengkeun harita cadas pangeran mah geus kaliwat. Mang Dasma nyarane bari peureum. Capeun tas ngomong. Si Bujil ge lila-lila mangarasa tunduh. Terus nyarane nurutan Mang Dasma. Lila-lila reupeureum. Awakna galuang galeong kumaha majuna beus. Panon poe beuki luhur panasna mimiti moreret.
Bus terus maju panumpang aya nu naik aya nu turun. Sabaraha kali eureun bus teh nya akhirna tepi ka terminal. Konektur gogorowokan mere beja yen geus tepi ka nu dituju. Anu nunutan curing hak panona beureum. Mang Dasma jeung si Bujil tarurun terus seseleket kanu loba jelema. Si Bujil mani kaweureun lantaran loba kenek angkot anu paciweuh nawarkeun jasa. Mang, ka mana urang ieu? Cek si Bujil bari muntang ka Mang Dasma. Ulah muntangan baju atuh bisi soe. Ieu tuturkeun Mang. Urang kana hona ka kebon kalapa. Ketan aya kebon kalapa di Bandung oge. Nu saha Mang? Nu beunghar meureunnya. Ish, nya puguh atuh. Nu boga ge beunghar. Sabab boga kebon kalapa, kebon kawung. Tegalega balung gede, ranca badak, ranca bango. Cek Mang Dasma, sakalian ngabanyolan. Tapi si Bujil mah teu nyangka banyol. Samarukna nyawe gitu. Wah, hebat jelema teh nya. Mun di Karang Hideung mah bah arja meureunnya teh. Sabab lega sawahna, lega tegalna, lega kebona. Oh, model gitu. Ayo atuh ngomong wae ari deung deh. Duanana naik kana Honda. Rada pasedek-sedek padu tuur da aya nu mawa besek gede ongkoh. Rancatan nyulagrang ulak alek kana suku batur. Gerung geuleyeung Honda maju tapi teu jongjon sabab jalanna macet. Haseup bengo haseup bemo mulek. Nu ngomong recok sorak klakson patemalan. Si Bujil gawena rarat-reret palahak polohok. Maklum kakara nincak ka kota. Da puguh urang kampung nu langkanya bajauh. Ari Mang Dasma mah geus tuman. Da di Bandung ge kungsi ngumara aya kana 5 tauna. Lila-lila Honda teh nyemprung luak leok sakapeung eureun mun aya nu turun. Aya deui anu naik kitu jeung kitu we nu akhirna tepi ka terminal Abdul Muis. Ayo turun. Ye. Di mana ieu teh Mang? Abang di kebon kalapa. Hah? Kebon kalapa? Si Bujil turun terus tangah ret ka kenca. Ret kakatuhu tarangna kerung. Ayu ari daun deh. Mang Dasma jengkelin. Terus matot leungeun si Bujil diajak lempang. Rada rusuh. Mang, nah kebon kalapa teh loba mobil. Mang, di mana tanggal kalapana? Bet eueuh satangkal-tangkal acan. Gandeng ragu batur. Si Bujil teu ngomong deui. Sieun ku Mang Dasma. Tapi hatena mah anger galecok ngupat kaayaan di eta tempat. Bari lempang oge gawena teh palahak palohok we, bari ngomong dina hatena. Heran pisan. Di kota mah nah kebon kalapa teh kieu. Ararane ari di kota. Nu kieu disebut kebon kalapa. Bororek ngalado weganana ieu. Rah anaang. Kitu pokna si Bujil. Jog anyog ka hiji parapatan Mang Dasma ngajak meuntas. Mobil pasuliwer bemo beca jeung motor pasasedek. Mata kawir keur anu kakara mah. Tapi si Bujil muntang ka Mang Dasma terus meuntas lalau. Mitra kaum dangu geus tepi kanu dituju. Si Bujil kuat kangarahuh.
Beungitna sepa najan Mineng ka Sumedang. Ari nyokayaan gitu mah rada gempeureun. Urang kana beca jang. Udah capek lumpang mah bisi buriteun ongkoh. Mun geus burit leuwih hese neanganana. Moal kadupak mobil, Mang? Wah, nya moal aduh. Ieu Mang Dasma megat beca. Reg beca eureun sanggeus rebut tawar ongkosna celak Mang Dasma ti heula. Dituturkeun ku si bujil geuleung beca maju. Seseleket kana sela-sela pasuliwerna kandaraan nu rupa-rupa. Nu dituju teh Cigereleng. Sabab Mang Dasma aya niat rek nepungan babaturanana. Nu geus lila ngumara di Bandung, rek dipentaan tulung sugan bisa ngabantu neangan gawe. Teu kacatur di jalana jog-anyog kanu dijugjug. Beca eureun cereng ongkosna dibayar, tukang beca bungaheun. Najan kesang ngoprot ge paromana marah mai. Mang Dasma jeung si bujil ngajanteng di sisi jalan. Luak liuk semua bingung. Sabab asa pangling ayeuna mah loba bangunan anyar. Asa sangsi rek leumbang teh. Terus ka mana Mang ya? Kela-kela Jil. Asa poho deui euy. Da bari teh mah di dieu teh eueuh kios. Da di dinya eueuh imah deui. Ari gang ka mana nya? Duh, hiji-hiji acan ye. Cek Mang Dasma manehna ge rada bingung. Sabab memang geus loba parobahan. Kade Mang, bisi nyasab ye. Moal. Bila aku ari nyasab mah ke sabar. Tugar ronda ya keneh tuh. Tiang listrik aya keneh. Oh nya. Tah deukeut tangkal jamu. Ayo kapangi Mang. Kapangi gangna. Ayo. Terus duanana laleumpang muru kana gang. Jog-anyognya we ayeuna mah apal. Terus mapai gang saseleket da heureut. Jabaloba anu dagang. Barudak pabuis lalumpatan deui. Saenggeus leumpang kira-kira 50 meter, bus kapipir imah beuki heureut. Kuat ka saseleket ukur asup saurangeun. Jog-anyog ka hiji imah leutik. Nangklek dina imah gede hareupeunana aya tangkal hanyuang. Hateupna teh mani depek. Da ieu imahna teh jika aya tawa eueuh nya. Mang Dasma uluk salam cukup kusakali. Brai pantonu pinuh ku gambar teh muka. Lol aya budak. Budak lalaki kira-kira umur 13 tahun. Jadi baju-baju acan. Ukur make celana ponok we. Bade ka saha? Cenah bade mencerong. Dupi bumina Mang Saki. Bener ya Ujang? Mang Saki. Mang Saki di mana Pak? Da di dieu mah teu aya jenengan Mang Saki. Cek eta budak kalah kerung bari malik nanya. Atuh mending ngajengok Mang Dasma teh. Lantaran kembang pisang saraeun geus katemong. Mangkaning hiji-hijina anu bisa dihentepan ngan Mang Saki. Sobat heubeul anu bela satia. Ngulares Jang. Wan kabungkur mah di dieu. Cek Mang Dasma deui. Bari jeung Ratu Jantung rada bingung. Lukanya da abdi mah ngeme sataun di dieu teh. Kitu. Dupi Duang Rama saha? Pun Bapak mah Koji ti Majalaya. Dupi Mang Saki ka mana? Duka. Ulang Mang Dasma ngahuleng. Bingung anu taya papadana. Si bujil sarua reuwas. Hatena maningalak ketei sabab geus jelas.
anu dijugjugna teu kapanggih. Untung keur kitu teh aya hiji lalaki geus kolot bisa linang sarung ngelek hayam jago ting tas di mana bajuna dekil kopeahna belel regeureun. Yang nanya ka budak nu boga imah. Iya bah, naroskeun Mang Saki. Mang Saki tukang bajigor. Dah, mohon bah, mohon. Di mana bumina? Mang Dasma. Mani curing hak. Lantaran asa aya deui wawengan. Asa aya harapan deui. Mang Saki teh geus 3 tahun pindah. Sabab ieu imah dijual basa pamajikanana gering parna dipake babayar ke rumah sakit. Adita teh basa pinahna teh abah mah teu milu jajab. Lantaran keur gering abah teh keur nyeri huntu jeung kalingsir. Cek si abah ngajawabna ngayayai. Teu puguh cekeleunana. Dubi ngalihna ka mana abah? Syar nu jajab mah ngan ayeuna keur teu araya. Duka arah palun kene duka henteu. Nu puguh mah abah teu nyaho. Ting ka mana pinahna teh? Da ngidul inditna mah nyewa mobil malah. Hulang Mang Dasma jeung si Bujil ngahulang deui. Harapan anu geus nolol ayeuna ngarentet deui. Sajongjongan mah eueuh nu ngomong. Ari Ujang di mana? Di Sumedang ki bah. Cek Mang Dasma dasar keur malaweung. Oh. Kasaor tahuna Sumedang mah nya. Teu mawa ayeuna Jang. Teu bada teu gaduh pabrikna abdi mah. Alah, nah make kudu boga pabrik sagala. Dek niat mawa mah nya meuli we sabongsang mah tuh. Cuman meuli teh kudu duit bah. Ari kuring ban keur boke ieu teh boga duit hiji-hiji acan. Cek Mang Dasma. Katara rada keuheul. Dumeh eta nanyakeun mawa tahu atawa henteu. Tara kongkorongok duit mah Jang. Mun ieu jago tah osok kongkorongok. Nya leres atuh datara ieu kongkorongok. Da sanes hayam atuh. Cek si Bujil milu nema. Manehna ge keuheuleun ka si abah teh. Tapi nu diajak ngomongna kalaka ngagak-gak seuri. Ya buku aduh. Da abah ge nyaho. Nu sokong korongok mah hayam. Ari duit mah tara. Leos we ini teu Pamit-pamit acan. Mang Dasma jeung si Bujil narik napas jero. Terus silih reret bari jeung bingung. Sajongjongan mangahulang teu puguh tujuan, teu boga pamuntangan. Ari budak nu tadi ditanya, sarua jeung si abah bos we ka imah. Teu ngomong deui, malah mapanto ditutupkeun. Mang Dasma kekerot nahan amarah. Asa harianeun tepi ka kitu. Hayu Jil ah. Bari ngaleos ini si Bujil colohok tapi teu loba omong. Terus nuturkeun bari jeung ngupat jeroning ati. Aduh, kumaha geus kieu ya. Nu dijugjug geus pinah mah riweuh jigana. Mangkana geus burit teu boga duit. Teu boga baraya. Genah. Duanana laleumpang bangun salse jeung lungse. Balik deui kana gang anu tadi. Kaayaan di jalan beuki rame, barudak leutik silih udag. Jeung teu make kira-kira jigana teh nubruk nu ngaliwat ge kajeun. Padu rame asal resep sorangan.
nu dagang baso, nu dagang bajigur jeung goreng sampe, naragog di jalan. Sakitu jalan heureuh teh beuki heurin we. Mang Dasma baeud wae teu ngomong-ngomong acan. Tapi kasih si jalan gede reg eureun ngahuleng miraga meneng. Bingung ku pilampaheun. Si bujil nyampeurkeun bangun saya bakat ku susah. Kemari geus kieu Mang. Lapar deui. Tenang Jil, kayak urang mikir heula. Sugan aya nu inget da asana boga keneh. Babaturan Mang teh. Tapi di mananya? Mang Dasma kerung. Terus diuk dina patok jalan. Si bujil ngajanteng bari nangkep kantong wadah pakaian. Panon poe geus ngulon. Tepati bengras, da kapiningan ku Mega. Ari jalan mah anger we rame, kandaraan balawiri, sorak klakson patemalan nu leumpang abrul-abrulan. Utamana barudak ngora nu ngadon ulin jalan-jalan. Mang Dasma ngahuleng keneh, beuki lila kalah ka beuki bingung. Ari si bujil geus eleke-sekeng teu geunah cicing. Terus ngadeukeutan ka Mang Dasma. Ayo Mang burit manten yeuh. Ya ayo aduh. Tapi ka mana nya? Aduh. Jung Mang Dasma nangtung. Terus leumpang lalaunan dituturkeun ku si bujil. Duanana leumpang bari teu puguh tujuan. Teuing rekamana da kalah baluweung bararingung. Menang sababaraha jongjongan, teu aya nu ngomong, tapi terus leumpang. Teu karasa reup poek, lampu di jalan geus sarurung, toko-toko imah jeung sajabana geus kacaangan ku lampu. Mana horeng geus wanci magrib, malah lampu mobil geus sarurung, ting barasat matak serab. Jog anyog ka hiji tempat. Si bujil nu geus teu sabar mimiti nyarita deui. Mang, rek ka mana urang teh yeuh? Ayo, ka mana atuh nya? Jeung geus bulit deui. Kumaha ari Mang? Si bujil hanu euleun. Rada nyalahkeun ka Mang Dasma. Lantaran bet teu puguh tujuan. Adi geus kumaha tuh Jang? Hiji-hijina nu dijuk-juk ku urang ngan Mang Saki. Ari ayeuna kanyataanna kieu. Panyaos sorangan Mang Saki geus pindah. Nya terus kumaha geus kieu? Wayahna kudu sabar Jang. Huleng si bujil ngahuleng. Katara bangun ku ciwa. Hatena ngaleket deui. Awak lungse beuteung lapar. Kacipta mun teu aya nu wawuh mangkaning mawa duit ngan saeutik. Da di imahna ge memang teu boga duit sapeser-peser acan. Estuning bolos strong. Ulah waka bingung Jang, geun urang mikir deui. Ayeuna mun penting kudu ngeusian heula beuteung. Ayo atuh. Da bener kuring teh lapar deh yeuh. Alah. Rada bungah deui si bujil teh. Ayo. Lumpang deui lanan. Urang neangan warung anu sakira-kira bisa dahar seueuh bari jeung murah. Ayo. Beral atuh laleumpang deui. Mapai-mapai sisi jalan. Si bujil gawena rara tereret neangan warung. Beteungna beuki murilit hayang geura di eusian. Di corona asa garing teu kuat ku hayang nginum. Kesa ngoprot maseuhan awakna. Jaba awak lungse deh cager wara mitra hanya kau kabujeng nengnong cekap dugi ka dieu heula kange dinten ayeuna.
Hapunten semoga kelepatan insyaallah enjing urang teraskeun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah.